Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Dina kasanetan ayeuna urang tiasa diungkapkeun dina ieu patepatan dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tahilap shalawat sinaeun salam disanggakeun ka junjungan Tuhan sadaya eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sada acara mangga ulang buka wae acara ku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kahiji pangantos senengse anu kadua dilajeng ku ngabacakeun carpon anu judulna neangan anu bade didugikeun ku sadere dikira waktu sinaeun ka munatan disangkakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurin dia pada menjelaskan mengenai carpon judulnya neangan. Carpon neangan nyaritakeun salah siji jelema anu capek hirup rutin jadi karyawan kantor anu mabeget ku waktos. Dina poe libur manehna neangan kahirupan anu serba sagala lepas jeung bebas. Anjeunna mimitian perjalanan ku naik kareta sareng diren di stasiun, di mana manehna melong hiji pemandangan anu pikareskeun, bukit-bukit alit dan jalan anu belok-belok. Anjeunna leumpang sapanjang jalan setapak di kebon. Untungna manehna nepi di hiji kebon anu keur diolah. Terus anjeunna dieu beri handap tangkal anu leubeut. Teu lila anjeunna pas tiup, sababaraha barangkali datang ka anjeunna. Terus aya barangkali anu panggadena nyarios, yen anjeunna ngurus barudak kumaki sebulan ramal di sawah. Satos kitu anjeunna naruskeun perjalanan. Anjeunna nepi di hiji curug jeung manggihan hiji awewe anu keur mandi dina eta curug. Saberes awewe eta mandi, anjeunna nuturkeun awewe eta nepi ka imahna. Setelah imah eta kosong sabab kolotna masih aya di sawah. Anjeunna ngilu sare di imah awewe eta, nalika anjeunna buka bumi oge kosong dumargi para penduduk parantos angkat enji-enji kanggo naraskeun pagawean di sawah. Kitu sapertos anu aya di bumi sanesna. Ngan eta awewe masih aya di imahna, dumargi manehna ditugaskeun nyayogikeun tuangan ka kolotna. Anjeunna sadar yen katinggalna dek di mana wae jalma mah kabeungkeut ku perjuangan hidupna. Anjeunna pas keduaan ngadeukeutan eta awewe. Terus ngajarkan eta awewe ka kota. Mimiti awewe eta teu nolak tapi lila-lilaan nolak kusabab awewe eta tadek nikah sareng lurah aya di desa eta. Dua unsur-unsur carpon tema perjuangan ngelawan kehidupan sana yang hidup teh kudu butuh perjuangan panokohan carpon ieu nyaritakeun hiji jalma karena di nama perkenalan yang budak awewe eta namina Warsi. Sudut pandang menggunakan sudut pandang kahiji dan pangangan asup wilayah carita. Latar tempat di stasiun, di imah, sawah, kebon, sareng curug. Latar suasana yen awewe eta bakal dikawin kuluran aya di desa eta. Atau galur maju. Sakit tuh wae bisa kepihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nuhun ka dika anu pantos macageun carpon anu judulna neangan. Mangga ka pamilon bilih bade
wabarakatuh. Tepangkeun masa kuliah ya. Di dia sekuring bade naros ka Amerika. Tina analisis carpon anu paratos disebutkeun tadi. Kumaha watak palaku anu aya dina carpon eta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ka sadaya Vicky milih pada malah tentang saat tidak simkuring ide pada ngawalan pertarasan anu di media matul aulia. Jadi watak jalmian teh nu aya dina cerita teh bager, tapi jalmian teh suku bari bosan alim berjuang gitu. Jadi alim mengendek ku waktu saya nanti bebas, padahal kehidupan mah mohon kuduna kitu dah pastilah jadi aya kesibukan masing-masing dah mau biasa bebas dah jadi orang kudu berjuang untuk kehidupan. acara pertarasan sakitu baik anu salajengna nyaeta panutup mangga urang tutup baik kumaosan Mbak Hamdalah Sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dikawin dugi akhir perantos receh sakitu bae anu biasa didugikeun ku isi abdi sareng sadaya Vicky. Kapunten bilih kalepatan atanapi aya kecap anu lepat sakitu bae anu biasa kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para panggilan anu kusim kering kahormat, puji sinalan syukur ayo urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Panmatos maparingan kesehatan sareng kesempatan dina ieu tempat. Shalawat wa salam ke ilaka dilimpahcurakeun ka junjungan urang sadayana netana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ilaka kula wargina para sahabatna terdugi ka urang sadayana salaku umatna. Hadirin yang terhormat, tepangkeun rasa pun nikah simkuring di janten panunggu catur. Dahilah ngaturkeun rawuh nuhun ka para penjajar serta pameran parantos kersa hadir dina ieu acara. Ieu acara ngadisklusikeun ngeunaan carpon dituna supados teu nyongkong kana waktu saya urang buka ieu acara kawasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sacan mincakan acara salajengna simkuring bade nepangkeun pangjajar anu bade ngadugikeun sinopsis carpon anu judulna Jangkeman. Nyata jenengan Hikmatullah Kawis Campaka, tanggal lahir 10 Januari 2003. Prestasi anu pernah diraih panjenengan juara basket GBL. Salajengna aya urang sasarangan dangukeun wae carpon anu bade didugikeun ku mantenna. Mangga waktu sinareng tempat disangakeun ka mantenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu moderator atau spesial waktu simkuring video masakeun jakon langsung bae karena bacaan carpona. Jangkeman karya Yudi Brata. Jangkeman teh budakna Paulis atawa Abdullah jeung Maulis anu kalima. Sakolana di SMA nu aya di Bandung. Geus ka 7 tahun ieu da tahun kamari fungsi teu naik. Geus 11 kali pindah tempat. Mimiti indekos tuluy di asrama. Teu fungsi di asrama tuluy di indekos deui.
Ayeuna diajar ngaliwet bari nyewa kamar sabulan juga. Barang datang ka imah, jang oman dibagiakeun pisan ku Paulis, komo ku Mimin. Adina jang oman anu masih keneh SD. Barang jang oman datang, Maulis keur ngadegul ngabutan baju sakola Mimin. Maulis ngarasa heran peda oman geus balik deui. Oman ukur ngeluh. Barang dikelor leduk ku Maulis jeung Paulis kabita ku kalimtuhan anakna. Sakabeh anak oman, sakabeh awak oman terlepas tina panetepan Paulis. Barang panetep museur, Paulis kacida luasna. Barang ningali calana jang oman aya tapak misi. Barang ditanya, sing goreng oman teh silaku waktu boncengan jeung babaturanna. Harita oman ngariung ukur menang sapeuting. Kadituna mah oman sok anyang-anyangan kadulur-dulurna. Nepi ka Paulis oge kudu milu budari deun milu mapai. Sore peuting kaopatna oman bebeja rek balik deui ka Bandung ka adina. Tapi teu boga ongkos. Barang nyamo beja oman rek balik Maulis kacida luasna. Sabab can sasadiaan. Beutingna Maulis jeung Mimin hadi jam oman teu sare lantaran durang goreng kubungkus mais lauk nyieun tupat dibekeleun oman. Isukna oman diantarkeun ku Paulis ka Stanford. Barang oman naik mobil, Paulis kacida sedina. Teu kungsi lila mobil maju. Paulis gugupai bari leumpang bangun nu hayang milu. Mobil geus leungit tina paningaling. Leos Paulis balik muhu ka kebon rek ngajual kalapa. Barang anjok ka kebon kalapa, Paulis tuluy nita naik ka nu parah. Biasana ngalae ta kalapa. Tepung silila nu bititah turun balik ngalarohkeun. Paulis kacida luasna tuluy nananyakeun ka unggal bangar kalapa. Tetela sangkan Paulis teu nyalahan. Kalapa geus diala ku Sanroib. Barang dinaha-naha bet dibeli. Sanroib nyaritakeun pajankeun teh titahan bapa. Kitu jawab Sanroib harita. Barang ditanyakeun saha nu ngajualna, Paulis buru-buru ngaleos bari ngomong, nuhun Gusti anak abdi ngala kalapa batur. Sakitu wae carpo tisimpuling. Anu salajengnya nyata analisis. Temana tanya kolot. Pesana kudunya kami jadi kolot. Teh kumaha wae eta kolot urang. Panapohan Jakoman, Paulis, Mimin, jeung Sanroib. Sudut pandang ngagunakeun sudut pandang kadua da pangarang kaseup dina eta carita. Latar waktu pas sore, siang, serem, wengi. Latar tempat di imah, Stanford, jeung kebon. Latar suasana sedih, dewas, aneh. Sakitu we carpon saya analisis disebutkeun. Haturkeun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka saderek umat sing katulo anu parantos ngadupikeun sarpana. Mangga aya nama pilih bade aya naras dina sarpana parantos pilih dibacakeun ku hikmat kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina carpon anu atos dianalisis, dina carpon eta teh ngagunakeun galur naon? Mangga ka hikmat kula tiasa ngajawab pertanyaan di maya.
Dina kalau carita tekoman nggunakeun jalur maju. Kumargi dina carita ieu teu aya bahasa kamari atawa isukna deui tapi isuk jadi jalur eta teh maju. Atur nuhun ka Ihmatullah anu jawabanana. Alhamdulillah acara ieu parantos lengsek. Aruran tiasa nyimpulkeun acara ieu. Yen kanya akolot mal aya bandinganana. Jadi aruran teh kudu selalu berbakti ka kolot-kolot aruran sadaya leng salamet dunia jeung akhirat. Amin. Hayu wae orang tutup wae ya acara ku awesan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu bae, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.